dan ngahalangan karena diri kurang hese penaksaran Gusti Allah hese di bukan dunia teh kulantaran doraka karena mau segala kalinya dina urusan dunia hese orang dibukakeun bongan urang mah loba darasa bongan urang mah muntah pinjam karamayan gitu nya maka usah teh hese gejed jeung gejed we bongan urang masuk tu patipu wae usah teh gejed jeung gejed we moal mungkin jami anu usahana teu lancar lamun teu aya dosa pasti aya dosa sabab dina ibadah oge moal mungkin lamun aya dorakaan moal mungkin urang ahli tiasa tahajud lamun dosana aya mal mungkin urang tiasa maca Al-Qur'an lamun dosa seueur keneh anu ngahangan urang tiasa maca Qur'an anu ngahangan urang tiasa ngalaksanakeun salat tahajud urang ngalaksanakeun ibadah Allah teh doraka urang maka istighfar we urang sing seueur nu hayang urang getol ibadah teh anu ngahalangan teh dosa haliah dunya dihalangan ku dosa haliah akhirat lagi dihalangan ku dosa jadi dia tanya leungit ke dosana hakullah mah atos patos kutobat lamun hak adami islah sungkeun hapunten heula hak adami nyungkeun hapunten lamun teu disungkeun hapunten moal kada disungkeun hapunten heula tarkul khauf ala qautil iman nu ngakibatkeun coplok iman teh nyata ninggalkeun rasa sieun tina pokok iman nyata ninggalkeun tobat ka Gusti